artina mubashir teh nyata al mubashiruna ari piro-piro anu ngabungah anu ari pirang-pirang anu ngabubungah salah satun eta telu perkara. Jadi pirang-pirang anu ngabubungah aya 3 perkara. Anu jadi kabungahan keur urang nyaeta Muhammadun alaihi salatu wassalam. Kitu kahiji Kangjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di dunya Bikaulihi ta'ala kalawan dawan Allah ta'ala sabab Kangjeng Rasul mah diabadikeun di Al-Qur'an sabab anu ngajadikeun kabungahan pikeun urang teh nyata Kangjeng Nabi Muhammad sehingga Allah nyaurkeun dina Al-Qur'an wa basyiris sabirin sareng kudu ngabubungah anjeun ya asrofal khalqi wahai jami pangsae-saena pangsae-saena makhluk bubungah ku anjeun kasaha nyaeta as-sabirina kajama kapirang-pirang anu sobar kabeh bubungah ku anjeun Muhammad tu jama-jama anu sobar sabab naon ieu teh terusanana